Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda online. Dinten ayeuna urang lajengkeun pangajaran ngeunaan aksara Sunda. Sataacana ibu hoyong terang heula kabar hidup sadaya. Kumaha kabarna Darama? Mugia hidup sadaya salamina aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Suci. Tah, pas pertemuan kahiji, urang tos ngabahas ngeunaan aksara Sunda. Hidup kedah emutnya yen aksara Sunda teh dibagi jadi 4. Aya aksara suara atau aksara vokal, aya aksara ngalagena atau konsonan, aya rarangken jeung angka. Kanggo aksara suara sareng aksara ngalagena atos dibahas pas urang nuju diajar di kelas. Dinten ayeuna urang lajengkeun kana aksara Sunda bagian rarangken. Ari rarangken teh ieu gunana pikeun ngarobah sora A jadi sora anu sejen. Tah kanggo rarangken ieu posisina aya di luhur aksara ngalagena, aya anu sajajar jeung aksara ngalagena, jeung aya oge anu dihandapeun aksara ngalagena. Urang kawitan tina rarangken anu posisina di luhureun aksara ngalagena. Anu kahiji nyaeta panghulu. Panghulu gunana pikeun ngarobah sora A jadi I. Tah ieu aksarana, ieu rarangken panghulu teh posisina aya di luhur aksara ngalagena. Contoh, ieu huruf K ditambihan ku panghulu robah jadi Ki. Nya nu kahiji aya panghulu. Anu kadua aya pamepet. Ai pamepet teh fungsina kanggo ngarobah sora A jadi E. Nah, aksarana teh aya di luhur aksara ngalagena siga kieu nya. Contoh, ieu huruf K ditambihan ku pamepet jadi Ke. Gitu. Hartos ya. Anu katilu aya paneuleung. Paneuleung gunana pikeun ngarobah sora A jadi E. Aksarana aya di luhur aksara ngalagena. Tah kieu aksarana teh. Contoh, ieu aksara K ditambihan ku paneuleung jadi Ke. Gitu. Hartos? Oke, urang lajengkeun panglayar. Nah, panglayar mah ieu pikeun nambahan gitu nya. Posisina aya di luhur kumaha cenah aksarana? Tah kieu aksarana teh. Nya. Contoh, ieu huruf K ditambahan ku panglayar jadi kar. Nah, gitu nya tapi ke nambahan Lajeng tos panglayar aya panyecek. Ari panyecek teh kanggo nambahan sora eng. Nah, sanes sora atunya nya kanggo nambahan eng. Gitu. Posisina aya di luhur. Kumaha cenah panyecek teh? Tah siga kieu aksarana teh. Posisina aya di luhur aksara ngalagena. Contoh, ieu huruf naon? K ditambahan ku panyecek jadi Kang. Gitu. Tah eta teh rarangken anu posisina aya di luhureun aksara ngalagena. Ayeuna urang lajeng kana rarangken anu posisina aya di handapeun aksara ngalagena. Nya, ieu posisina aya di handapeun aksara ngalagena. Anu kahiji aya nu namina panyuku. Ari panyuku teh fungsina kanggo ngarobah sora A jadi U. Posisina aya di handap aksara dasar. Tah kieu aksarana ai panyuku teh nya siga angka 7 alit di handap. Contoh, ieu aksara K ditambahan ku panyuku jadi Ku. Gitu. Lajeng panyakra. Panyakra ieu kanggo nambahan ra.
Upami tadi mah panglayar kanggo nambahan pami panyakra mara. Contoh karena aksara heulanya aya di handapeun aksara dasar. Siga kieu tah carana teh. Tuh, panyakra. Contoh. Ieu huruf K. Ditambahan panyakra di handap jadi kra. Gitu. Ya, kartos ya. Lajeng panyiku. Ai panyiku mah kanggo nambahan la. Nah, posisina aya di handapeun aksara dasar. Tah siga kieu. Nya, contoh. Ieu huruf K ditambahan ku panyiku jadi kla. Gitu nya. Lajeng ta eta teh aksara non rarangken anu posisina aya di handapeun aksara ngalageuna. Ayeuna urang lajeng kana rarangken anu posisina sajajar jeung aksara ngalageuna. Anu kahiji aya paneleng. Paneleng fungsina kanggo ngarobah sora A jadi E. Nah, nya posisina sajajar jeung aksara ngalageuna ngan leuwih alit. Disimpenna di payuneun aksara ngalageuna. Tah ieu namina paneleng teh kieu aksarana nya. Gitu. Contoh. Ieu huruf K. Tambahan ku paneleng jadi K. Nah, itu nya. Lajeng tos paneleng aya panolong. Nah, panolong mah kanggo ngarobah sora A jadi O. Posisina aya di tukangeun nya, tapi sajajar ngan di tukangeun aksara ngalageuna. Gitu tah. Di dieu. Teras garisna teh kapayun. Gitu. Contoh. Ieu aksara K. Tambahan ku panolong jadi ko. Tos panolong aya pangwisad. Pangwisad gunana pikeun nambahan H. Gitunya. Nah, posisina sajajar sareng aksara ngalageuna di tukang. Nah, siga kieu aksarana. Contoh. Ieu aksara K. Ditambahan ku pangwisad jadi kah. Gitu dah kartos ya. Lajeng pamingkal. Pamingkal ieu gunana pikeun nambahan ya. Aksarana aya di tukangeun aksara ngalageuna. Tah, gaki aksarana teh. Contoh. Ieu huruf K ditambahan ku pamingkal jadi kia. Gitu. Nya. Nu terakhir aya pamaeh. Ai pamaeh mah kanggo ngaleungitkeun sora A dina aksara ngalageuna. Gitu. Tah, ieu aksarana teh. Tuh, nya. Contoh. Masih sora E aksara K tambahan ku pamaeh jadi ok. Gitu. Hartos ya. Oke, eta non teh anu ku ibu diterangkeun nembe nyata ngeunaan rarangken. Nah, ayeuna urang nyobaan nulis kekecapan anu nganggo rarangken. Contoh, aya kecap kursi. Anu kahiji urang tulis heula aksara K. Ras robah jadi ko. Kumaha ngarobahna tambahan ku panolong. Nah, jadi ko tambahan nganggo panglayar. Nah, jadi kor. Tambahan terus tulis sa heula huruf sa. Hoyong jadi I berarti tambahan ku panghulu. Nah, ieu nulis kecap kursi tehnya. K tambahan panolong tambahan panglayar. Sa tambahan
panghulu jadi korsi. Oke, urang lajengkeun. Ayeuna urang nyobaan nulis kecap lomari. Anu kahiji tulis heula aksara la. Tambahan ku panolong jadi lo. Tulis aya huruf ma. Tulis ma. Tulis huruf ra. Tambahan ku panghulu. Nah, jadi lomari. Lajengkeun. Urang nulis sapedah. Naon heula nu mimiti ditulis aksara sa. Kumaha ari aksara sa teh? Nu angka 7 2 kali dipencit teh. Sa, terus tulis huruf pa heula. Nah, huruf pa hoyong jadi e, jadi p nya ditambahan ku paneleng. Tuh, sape. Terus tulis huruf da. Terus aya h tambahan ku pangwisad jadi sapedah. Gitu nya. Terus ayeuna urang tulis kecap baju. Tulis heula huruf ba. Terus huruf ja. Hoyong jadi ju tambahan ku pa nyuku jadi baju. Terus ayeuna urang nulis kecap sendal. Tulis heula huruf sa. Hoyong jadi se tambihan ku pamepet. Terus tambihan ku n. Nah, heula tulis teras pamaeh jadi en nya. Taya nembe sen. Terus huruf da tulis huruf da. Senda hoyong l berarti tulis heula huruf la tambahan ku pamaeh. Oh, jadi sendal. Gitu teta rupi-rupi contoh kekecapan anu ditulis nganggo aksara Sunda plus rarangken. Kahartos? Oke, pami aya nu teu kahartos, mangga tulis dina kolom komentar. Dinten enjing hidup kerjakeun tugas ti ibu nyaeta ngarobah kekecapan dina aksara Laten kana aksara Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.